Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring insan saleha ti kelas 8E bade ngadugikeun biantara anu judulna ngamumule batik ngajaga budaya Sunda. Bapak Ibu anu dipihormat, sadulur sadaya anu ku simkuring dipika cinta. Numuhun sadaya puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmatna. Salam sareng kaberkahan mugia salawasna dilimpahkeun ka urang sadaya. Wilujeng sumping dina ieu acara anu mulia, dinten ieu urang sadaya ngawangkong ngeunaan hiji warisan budaya anu jadi kebanggaan urang sadaya, nyaeta batik. Bapak Ibu anu dimulyakeun, lain ngan saukur kain anu digambar atawa dicet hungkul. Batik teh mangrupa senjata budaya carita anu dituliskeun ku lilin jeung canting. Unggal polana, unggal corakna miboga carita jeung makna filosofina. Ti mimiti motif flora jeung fauna nepikeun ka bentuk geometri anu hese. Sadayana ngagambarkeun karesep, kahirupan jeung kamanusiaan masyarakat Indonesia, khususna urang Sunda. Urang Sunda oge boga hazanah batik anu kacida endahna. Saha sih anu teu kenal batik Garutan? Batik anu kawentar ku motif-motifna anu gagah, kawas merak ngibing, lokcan, atawa batu kincir. Ieu motif-motif teh kagambarkeun karakter urang Sunda anu sumringah, kuat, jeung deukeut alam. Tapi naha urang kudu ngamumule batik? Nu kahiji, batik teh identitas. Ku make batik, urang nunjukeun ka dunia yen urang bangga jadi urang Indonesia, bangga jadi orang Sunda. Nu kaduana, batik teh ekonomi. Ku ngadukung pangrajin batik ti daerah urang sorangan, urang oge ngabantu ngahirupkeun perekonomian masyarakat leutik. Katiluna, batik teh pendidikan, ngajarkeun nilai-nilai kasabaran, kreativitas, jeung rasa cinta ka budaya sorangan. Nah, ayeuna batik teh geus diaku ku UNESCO salaku warisan budaya lisan. Ieu mangrupa tanggung jawab urang sadaya pikeun ngajaga, ngamumule, sarta nyaimbangkeun warisan ieu ka generasi saterusna. Ku kituna, dina ieu waktos hayu urang sadayana ngangem batik dina kagiatan sapopoe utamana batik khas Sunda. Kaduana, nyebarkeun kamekaran batik utamana ka generasi ngora supaya teu punah ku zaman. Batik teh warisan karuhun. Ngamumule batik hartina ngahargaan jasa-jasa karuhun urang. Nu kituna dina ieu waktos urang sadayana tiasa janten generasi anu teu ngan saukur ngangge tapi oge ngalestarikeun. Hatur nuhun, muga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.